warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Alindra Nafisa Meka dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Kemendibud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen bakal menang 50 GB unggal bulan. Salian eta, Kemendibud oge ngaalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan propersi guru jeung tanaga atikan, dosen, serta guru besar. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut di mayoritas masyarakat anu nganglu waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.